Nah, geus beres ya ngeracik petis teh ya. Sana cing. Oh. Mata. Kurang uyah ya mah. Kurang uyah. Kurang uyah sakumaha teh. Kasenok ya kan. Senok. Sekampleng ya. Weng. Mengulikan uyah. Sekalian we jeung beas. Keur ngaliwat kek penting. Oh. Ai tadi si burahan teh kita meuli beas jeung uyah sakumaha. Sasenok gitu kan tadi teh. Aja lah senok nih. Betul. Rek meuli beas jeung uyah. Mangga pada sakumaha jang? Seueur mang, rek sasenok we da di piwarang na geus si Burhan sasenok tadi teh. Wah edan, piraku meuli beas jeung uyah sasenok. Ujang naon sia teh sujang atuh? Oke tujang dari kitu mah kumang di ladangan. Pikiran atau budak meuli beas jeung uyah ngan sasenok. Kumaha hargakeuna ieu mah euy. Gila aing rekam kada atuh dadangan kieu mah. Aing, ya jang, sabaraha di temang ya duitnya mang. Yang meuli sasenok duit 50.000 terkumaha tengah duit. Ego jang lah bawa lah, hitung sedekah aing mah lah. Tuh mang ya, nuhun ngomong ya. Nah, ayo beas jeung uyang teh ya. Bali tah kop. Geuning sakieu uyahna pleng maneh mah. Teu balik. Aduh, beas di manjangan sasenok. Nah kumaha ai maneh. Aduh. Yeh, kumaha si kampleng meuli beas sakieu Yang marah mah ayam sugan mah ieu mah. Aduh, aing pleng maneh. Lah. Aing meuli sabungkus satu uyah mah. Lieur. Nah, da tadi marerengan urang teh sasenok euy. Da urang lagi keur nelpon tadi teh aslina. Sia mah teu balik pamalah teh kampleng. Kot kita nu kitu ge harese.